cenah ieu dongeng ayeuna tos nincak bagian ka-58 deui. Dongeng naon cenah Mang Jaya? Rusiah Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Ki Leksa dina bagian ka-58. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabadu ngadongeng. Bahasa Sunda uyeuh para mitra bahasa Sunda leubeut para mitra sadaya bahasa Sunda teh nya kitu tah upami ku urang cenah di anu teh di hartosna mah di Tileuman gitu para mitra leubeut bahasa Sunda teh gitu. Cara ngarupikeun komunikasi antara warga Sunda we di tataran Jawa Barat ieu para mitra margi numutkeun katerangan ngadegna nagara Sunda teh aya di tataran Jawa Barat. Mangga atuh anu kasebat para mitra sadaya lamun kecap panganteur dina lumpak belenyeng lumpak. Mangga belenyeng lumpat cenah para mitra sakalumpat lampet kulantaran dongeng sakedeung deui baris kasangakeun. Ayeuna para mitra Rusiah Curug Cikidang karangan Ki Leksa nincak bagian ka-58. Manganya ngakeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang dina seri ngadu pelet. Para mitra ye serina ngadu pelet ya para wargi deh pasti rame we ngadu pelet na para wargi. Ye ayeuna diketerukeun sadaya ilmu-ilmu pelet para mitra. Tah ka para wargi sadaya nu marjogikeun ilmu pelet ayeuna diketerukeun sadaya ku Ki Leksa. Mangga para wargi sadaya etang-etang hiburan parantos dugi kanalika ading sareng Bah Jilun nuju ngarona teh ngobrol. Namun nu diobrolkeun perkawis nyinining wae para wargi. Sakumaha nu kauninga Bah Jilun teh cenah cek paripawas teh amat cenah sapanjang jalan soreang teu weleh diaspalan, sapanjang tacan kasorang moal weleh diakalan kitu cenah para mitra. Kulantaran bogoh kapati-pati, bogoh nyosok teh kitu ka nyinining. Tina lipak manehnya Bah Jilun sakitu geus kakolotanana. Mangga urang lajengkeun para wargi etang-etang hiburan bae wilujeng ngadangukeun. Harita para mitra Bah Jilun tuluy nyarita deui. Wah, ulah babari ngahina ding. Da bagi rumah sabah teh geus kolot. Da teh lele teuing atuh. Wanda boga rupa teu moyang. Komo harta bana mah. Asana mah pangpunjulna di dieu abah teh. Tapi najan bari jeung kitu ge abah mah nalipak maneh ding, moal torogan teuing pokona mah. Cek Bah Jilun rada tegeug nyaritana. Lantaran asa kasiniran ku ading. Hehe. Abah mah sok aisinan da kuring mah teu boga niat nyiniran, Bah. Tapi geus ulah kamalinan teuing, Bah, teu kudu mikiran wae nu kitu. Ayeuna urang pada-pada wae atulah, da geus puguh ayeuna mah. Yen abah teh geus teu hayang ka nyinining, keuna keur kuring atuh. Nya ka ajeun atuh. Geus teh kudu mikiran nu kitu patut balina oge lantaran geus moal aya gunana. Jeung deui geus puguh nyinining mah can aya nu boga masih kene milik indung babana. Permisi jang abah mah rek balik heula ye geus beuting ye. Ceuk Bah Jilun bari nangtung lalaunan. Dina rurusuhan teuing, Bah. Engke we sakedeung deui atuh pan kuring teh teu aya batur. Si Awung can datang deui. Cek ading api-api padahal hatena mah bunga. Da geus hasil maksud bisa ngoreh eusi hate Bah Jilun ari manehna geus teu sabar hayang geura init, rek nepungan mangkurip tapi hayang ulah kanyahoan ku Bah Jilun. Geus beuting rek ngarona mah sorangan we. Engke ge moal burung aya batur. Jeung di deukeut ka imah ongko moal sieun. Abah mah geus dunu ieu teh geus hayang sare. Da beurang teh capek ongko. Tembal Bah Jilun bari tuluy kaluar ti gardu. Lewas balik teu ngareret deui ka ading nu satuluyna mah ngungkug sorangan jiga nu nyarek balik. Ari ading colohok bengong kanu balik hatena mah surah lantaran geus ditatadi hayang geura init. Akhirna Bah Jilun nu init sorangan, bebejana mah rek balik cenah tapi teuing ka mana nu sanyana mah. Syukur teuing balik malah. Lantaran aing rek balik, mun nya si abah rek balik, ya hiji kasempatan nu hade pikeun aing. Ayeuna aing kudu nepungan mangkurip meungpeung salse jeung tumanina. Cek ading bari menerkeun sarung. Panon melong keneh ka
Bekilila beki ngajauhan akhirna les teu katempo da kahalangan ku pengkolan jeung pager hiru. Sanggeus Bahjilun jauh ading kaluar ti gardu tuluy tanggah nempo langit. Tapi bentangan ukur ancal-ancalan mega hideung ngalamuk ngabalaan langit. Tapi keur ading mah teu jaya teu jadi halangan pokona mah asal ulah hujan we. Manehna boga karep rek nepungan mangkurip sabab anu sanyana mah tadi teh manehna rek ulin ka mangkurip. Hayang ngaheroan nyinining tapi embung ari bareng jeung Bahjilun mah da bisi kagok cacarita bisi kaganggu paniatan tapi najan bari jeung kitu oge ari giliran ngarona mah memang bener peuting eta bagian manehanana. Wah tenang ayeuna mah naon salah namun ulin ka imah mangkurip. Asana moal aya naon-naon lah malah bakal leuwih untung. Sabab aing keur ngarona pasti ku mangkurip ge moal dinanaha. Malah mah atoheun we nu aya sabab imahna asa dilanglang kurona. Cek ading ngomong sorangan. Tuluy lempang lalaunan ngajugjug ka imah mangkurip, hatena geus buleud sarta pikir geus giling. Yen rek ulin ka mangkurip bari ngaheroan nyinining anu keur mejeuna pada ngincer. Ading ge beurang peuting terelek tentrem hatena lantaran cita-citana teu laksana. Teu hasil kabale nyungcung babarengan jeung nyinining. Kaayaan beuki peuting kaayaan di lembur geus maju ka jempling. Nu kadenge iwati sora jangkrik jeung gaang sakapeung diselang ku sora lonok atawa cihcir. Dina mangsa anu sarua Bahjilun ge mikir nepi ka palabah dinya. Bet hayang malikan deui niat nu tadi dan niatna ge memang rek nepungan mangkurip. Di hiji tempat nu rada suni anggang ti imah Bahjilun diuk dina batu mikiran pilampaheun manehna can waka balik ka imah. Kurang ajar da si anjing. Panjana teh nyawe boga obrolkeun anu penting. Urang teh sakadar nyaritakeun nu kitu patut. Eta mah yakin ngahina jeung mah panas ka aing. Kena-kena kakolot nu geus huisan. Nah dikira rek mundur kitu aing. Hehe, moal aing moal mundur ku sakitu. Tadi mah ngarah jempe we manehna ngarah teu ngomong deui. Lantaran aing teh kudu hasil nepungan mangkurip ayeuna. Bari sakalian ngaheroan nyinining. Nu kapicang cambeurang peuting. Keun sia rek ditepungan ku aing. Sabab si ading mah giliran ngarona moal aya waktu keur ulin ka mangkurip. Waya kieu teh. He, kabeneran aing bisa jongjon mun kieu mah. Lantaran mun jeung si ading moal pugu ngomong lagi lah. Si badul masuk. Nek dieu. Carita teh sok nyental-nyental wae. Kitu ceuk pikir Bahjilun. Manehna keukeuh rek nepungan mangkurip da tadi ge niatna kitu pisan. Atuh geus boga pikiran kitu mah tuluy memener pakeanana. Baju jeung calana dipariksa bisi aya nu kurang pantes. Iket di bebenah bisi dengdek, malah janggot jeung kumis diusapan sababaraha kali. Ah, piraku teu gini. Sabab di imah mah geus saged kieu yo piraku si ading teu sirikeun nempo nu dangdannya. Aing ti beurangna. Yeuh. Aduh, piraku nyinining teu serabeun ka aing. Hehe. Moal burung kapikat ayeuna mah lah. Bodoh lah mun teu kaceot teh kapireungpeunaan mun teu bogoh ka aing teh. Ayeuna aing kudu init beung si ading keur ngarona. Cek Bahjilun bari tuluy lempang deui ngajugjug ka imah mangkurip. Hatena geus buleud sarta ngarasa yakin yen ayeuna mah bakal tenang moal aya nu ngaganggu sabab ading giliran ngaronda. Cag tuna heula kaayaan Bahjilun nu keur lumampah. Kitu deui kaayaan ading nu keur lempang muru ka imah mangkurip. Ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan di imah mangkurip malikan ka tukang saeutik basa mangkurip ka karabalik ti tajug teh. Barang jol ka imah harita bioon keur ngobrol jeung anakna, duanana ngarasa tentrem. Lantaran peuting eta asa genah karasana, matak betah jeung matak tumanina. Teu aya kahariwang atawa kamelang. Atuh puguh mangkurip ge betaheun manehna ngarasa bungah nempo kulawargana. Keur saruka bungah teh. Gek diuk terus menta dahareun ka bioon. Cing kaluarkeun dahareun teh mana geus lapar ye. Heula geus sayaki puguh keur ngadaguan Kang Kurip ya oge. Yu urang ngariung nyai, cokotan ka dieu ngarah lalega. Di dieu tah urang ngampar. Cek bioon kalah kanepakeun panitah ka anakna. Nyinining teu talangke harita keneh ngabijilkeun kadaharan nu memang geus dijagrageun disayagikeun. Teu lila geus rengse berak dalahar meniponyo naker sarerea ngarasa nikmat. Sanggeus beres dalahar, tiluan ngariung di tengah imah rek ngobrol sakumaha biasana. Muntas dalahar sok tuluy ngariung tiluan, tapi ayeuna mah mangkurip bangun daria naker lantaran sila menirekep. Panon mineng ngareretan ka anakna, nu peuting eta asa tamah geulis bae.
jeung deui dangdanan teh beda jeung biasana. Hal ieu pikeun Mangkurip matak gumbira dina hate, tapi can waka geruh kalah melenyun udud bari ngararasakeun nikmatna bako seungit pamere di Bahjilun. Kang Kurip, kumaha pagawean urang teh geus rengse? Bejana kakurangan bini, menta deui atuh ka Bahjilun apaan manehna masok nawaran lain? Bini naon teh on? Cek Mangkurip bari ngarere. Bini suuk pan rek ngemohan anu kamari lain da moal cukup. Nya memang kurang bini. Tapi lamun kudu menta ka Bahjilun makagok akang teh lantaran manehna mah aya pamandangan merega oge. Lain mere nu saujratna matak berat narimakeunna naon? Cek Mangkurip asa di jalanan. Manehna geus mimiti rek muka obrolan. Puguh Bioon jadi penasaran panon mencrong ka salakina pok nanya leuwih daria. Harita Bioon kalah kananya ka Mangkurip. Nah make kitu Kang Kurip. Naon maksudna teh kuring macan ngarti? Apan biasana oge sok barang beres si Abah teh keur beunghar teh berehan deui. Bager amis budi. Ari palebah dinya nama on. Tapi sing waspada narima nu kitu teh bisi engkena meubet meulit ka urang. Aya paribasa tamiang meulit ka bitis. Sababang na Bahjilun anu sakitu bageurna teh manehna aya pamandangan atawa aya nu dipiharep ti diri urang. Jadi dina hal ieu urang kudu ati-ati narimana bisi matak berat pikeun urang, bisi engkena bakal jadi tatagihan. Cek Mangkurip nyarita can mata kaharti ku Bioon. Masih kemeneh tak bingung ka Bioon ngan untung nyinining mah ngarti pok milu nyarita. Mama puguh bener caritaan bapa teh emak. Kahadean jeung kabageuran Bahjilun teh aya tujuan, teu pati-pati bageur jeung berehan lamun teu aya pangarahan mah. Tah palebah pangarahanana nu ku bapa dipikah riwang teh datang tu matak jadi bang balu kana manahna. Kitu cek nyinining. Tapi keukeuh Bioon mah can ngartieun pok nanya deui. Nangarah naonana, mika hayang naon ti urang teh atuh. Mika hayang ka anak urang ta eta nu sanya nama. Bioon ngahuleung ras inget kana kajadian nu geus kaliwat. Ku Bioon geus kanyahoan pisan yen Bahjilun sakitu wanina nemerakeun maksudna. Yen nya-nya rek mika nyaah ka nyinining atuh ari geus dijelaskeun kitu mah ku Mangkurip. Akhirna Bioon ge ngarti. Dipikir-pikir mah heueuhnya kaharti pisan ku kuring oge Kang. Tapi kumaha tuh maksud Kang Kurip? Rek naon anu dipilampah lamun geus kieu? Cek Bioon bari neuteup ka salakina nu harita keur jongjon udud. Eta nu keur dipikiran ku akang ge sanyana mah geus lila mikiran hal ieu teh. Lantaran geus loba omong. Pokona malah jalma omong jalma teh loba nu teu puguh kitu. Geus loba omong jalma teh. Bahjilun memang keukeuh mika hayang ka anak urang ngan teu wani terang-terangan datang ka urang da puguh era cenah. Beda basa sayembara teu hasil jeung asa pondok harepan. Taina bapa rek nanya ka nyaina kumaha kira-kirana. Rek daek lamun dipikah hayang dilamar ku Bahjilun. Sabab di luar mah geus loba beja-beja ngeunaan hal ieu teh nyai. Cingcek nyai geura jawab. Cek Mangkurip langsung nanya ka anakna. Siga nu hayang neuleuman, hayang menang putusan nu pasti. Atuh mending ngajrenyag nyinining lantaran teu nyana bet rek ditanya kitu. Naon ari bapa kalah kana nanyakeun nu kitu? Abdi mah moal waka mikiran nu kitu pa resep keneh ulin jeung babaturan. Can hayang rumah tangga, komo ari jeung nu geus kolot mah jiga Bahjilun mah jawab nyinining bari ngadila. Hatena rada deg-degan jajantung naratung. Nyai bener eta teh kitu. Bet kawas eueuh deui lalaki. Make jeung milih Bahjilun barina oge. Bioon jiga teu sadar. Mere hate ka anakna sangkan ulah daek ka Bahjilun. Kajeun kaharti sakitu oge. Tapi kumamun kajang ading nu ngora keneh. Sababa jeung hidup teu jauh jeung bedana, teu jauh teuing pokona mah dina bedana. Mangkurip nanya deui, paroman tetep tenang teu aya parobahan naon-naon. Keheula Pak, kuring mah moal waka mikiran perkara eta. Sabab can kapikir jeung can aya niat. Jaga dewe mun geus tepi kana waktuna da ayeuna mah asa bangreung pikiran teh. Jawab nyinining tegas. Atuh meuningah huleng Mangkurip teh hatena rada bingung. Sabab teu meunang putusan nu pasti, mangkaning ayeuna mah nyinining geus beuki gede bae. Geus meujeuh namun laki rabi. Teu lila pok Bioon milu nyarita.
Nyambung omongan salakina sabab sapikiran jeung mangkurip. Pada geus hayang boga minantu kawantu nyinining teh geus gede ayeuna mah. Nya anaking ari ceuk mamanya teu kudu panjang mikiran, teu kudu loba aturan, lantar ayeuna mah geus tepi kana mangsana. Geus meujeuna boga salaki. Narek ngadaguan naon deui atuh umur geus cukup, rupa teu nguyang. Nu hayangeun rabu, nu ngalamar geus loba. Tinggal milih we nu sakira cop jeung hate. Mun geus yakin urang salametkeun. Mama geus hayang boga incu, cek Bi Oon tegas terang-terangan itah boga salaki ka anakna. Nu memang pikeun di kampung mah segede nyinining teh geus taya bangsana, babaturanna mah geus ngaruren kabeh oge. Ke heula mah moal rusuh teuing kuring mah. Kege ari geus nepi kana waktuna mah moal hese. Dari ayeuna mah haroream keneh tudak mah. Jawab nyinining teu asa-asa manehna memang can hayang boga salaki. Narek ngadaguan naon atuh da kolot teuing teu puguh engke teh. Sabab mama geus hayang mangku incu. Rek nungguanan kumaha deui atuh. Kade sing ati-ati anaking bising kawas ti heula. Hidup teh kabawa ku sakaba-kaba katipu ku siluman. Cek Bi Oon hariwangeun bisi anakna mung narima kanu ngalamar. Akhirna katipu ku bangsa siluman anu nyiliwuri. Moal mah da ayeuna mah kuring geus ngarti. Geus boga pangalaman piraku make kudu eleh ku siluman. Moal mah sing percaya we ka kuring can hayang boga salaki ayeuna mah. Lain rek nampi kanu ngalamar sarta lain rek nganu teu nganuhunkeun kanu mika hayang kuring teh mah. Cek nyinining nyaritana beuki sonagar, tara kagok jeung tara eraan. Ari nyai. Narek iraha atuh aya kahayang teh. Ulah lila-lila teuing mikir teh bising kamalinaan. Ulah loba ulin bisi poho kana kewajiban. Naon salah namun milih pisalakieun ti ayeuna. Keun bae kawina mah iraha dewe asal geus aya cecekelan ti ayeuna. Pokona mah bapa teh era ku batur salembur jeung era ku jang ading. Nu geus mineng kaharewos ka bapa. Sajabati kitu ge geus mupus omongan deungeun. Sina jemper mupus omongan deungeun sina jempe. Ngarah teu rame teuing ngomongkeun hidup nu dipikahayang ku Bah Jilun. Sabab di luar mah geus rame ieu teh yen hidup teh bakal jadi pamajikan Bah Jilun. Ceuk mangkurip leuwih daria, manehna hariwang ku caritaan jalma loba, jeung deui hayang geura puguh ngarah anakna teu jadi bahan catur salelembur. Akhirna nyinining ngajawab deui. Da bingung atuh pada moal bisa dipaksakeun ari urusan kieu mah. Ari can niat kudu dikumahakeun da hoream kuring macan hayang. Cek nyinining meuni keukeuh teu mere harepan ka indung bapana. Nya kajeun atuh bapa ge moal maksa ngan kade sing waspada. Bisi katipu ku makhluk demit kaolo ku bangsa siluman. Pangalaman nu bareto sing jadi pangajaran ngarah teu karanapan deui sangsarana. Sakitu we amanat ti bapa mah kade sing bisa mawa diri da geus gede ayeuna mah. Kudu bisa nimang-nimang pilampaheun. Cek mangkurip akhirna mah eleh. Teu wani maksa kanu jadi anak da kapikir moal pihadeun. Ari dipaksa ku kolot mah sabab urusan jodoh lain keur sapoeun tapi keur salilana. Nya jadi eleh kolot atunya teu naon-naon mah gerek nurut ka anak. Keur ayeuna mah ngan kade ulah kajongjonan, da we mah kudu boga salaki. Goreng kasebut namun lelengohan bae. Temal Bi Oon leuleuy. Da teu niat lelengohan kuring mah. Ngan can niat boga salaki moal kaburu-buru pokona mah can teteg hate. Cek nyinining deui. Terus melong kana lawang hareup lantaran bet beda rasa. Jiga-jiga rek aya semah ti kajauhan kadenge anjing ngagogog jeung kadenge sora bueuk di sisi lembur. Harita di luar geus beuki ti iseun bae jalma-jalma geus ngarampih kawantu geus beuki peuting. Mangkurip jeung anak pamajikanana jiga nu teu boga pitunuheun. Tiluanana ngariung bae di tengah imah ngobrol nyaritakeun urusan jodoh nyinining nu can puguh karuhan. Sabuat gutreng kitu di buruan aya nu ngajuring kang hiji kalangkang hideung. Tuluy ngatayap ngadeuketan golodog reg eureun tuluy luak lieuk sakapeung dengdek ngadedengekeun nu di jero. Horeng teh Bah Jilun nu geus tepi ka hareupeun imah mangkurip. Manehna boga niat rek nganyang ka nyinining da puguh geus dipikiran ti imahna keneh. Geus hayang tepung jeung nu kapicangcamna. Untung aing ye lantaran mangkurip jeung anakna jiga can sarare ye. Tangtu keur ngarobrol di tengah imah. Untungnya untung pisan. Cek hate Bah Jilun bari tuluy ngusap beungeut. Rumpur rampak kana baju jiga nu sieun kusut kawantu rek nepungan nu dipika cinta. Samemeh Bah Jilun uruk salam ti pipir imah kadenge nu patinggar beli.
Kawas anu lempang Bahjilun ngarenya grewas. Tuluy ngareret tapi teu katempo. Terus ngalengkah lalaunan maksud rek nempo kana panto dapur susuganan aya nyinining atawa indukna. Hei, sidik pisan bita anu lempang di pipir. Buah-buah nyinining tas di warung, kebenaran ya. Cek hate Bahjilun bari tulus lempang lalaunan. Teu lages tepi kalawang dapur nu aya kencaeun imah. Barang gok Bahjilun mending ngarenya grewas tuluy melong kana panto. Sabab aya nu ngajanteng di dinya katempo ngalemeng teu pati sidik jeung deui rada poek di dinya teh. Ai. Saha eta nya? Mangkurip atawa bioon kitu? Atawa anakna? Buah-buah geus ilang ngintip ka aing, tapi rek ieu meureun Tapi da teu wani kaluar poeknya. Keuna diintip ulah ku aing. Bahjilun ngumpet dina hatena tuluy ngeteyep lalaunan kanu poek. Jen ngajanteng panon melong kanu ngabelegbeg di lawang dapur. Bahjilun ngajanteng nu diteuteup oge tetep ngajanteng. Tayan obah seetik-etik acan hal ieu teh nimulkeun pertanyaan pikeun Bahjilun. Tapi teu bisa kajawab da puguh teu bisa neguh. Tungtungna Bahjilun nekad rek ngadeuketan kanu ngabelegbeg di lawang dapur. Aing teh lalaki, geus kolot loba pangalaman pira aku kudu eleh ku ada-ada. Aing kudu wani disampeurkeun sia. Saan mangabadega di lawang dapur teh nya? Kitu ceuk hate Bahjilun. Tuluy lempang lalaunan ngadeuketan lawang dapur teh. Dipirig ku sora jangkrik dijajabkeun ku sora gaang antukna anyog ka deukeut lawang dapur. Ari nu ngabedega di dinya tetep ayeuna mah sidik tetela awewe make kabaya jeung samping. Ngan buukna ngarumay beg Bahjilun reuwas. Lantaran nu nangtung bet jiga bioon tuluy ngadeuketan deui pok ngaharewos. Punten gulan. Ieu teh bioon atawa nyinining? Cenah rada ngeleper rada sieun kadenge ku mangkurip. Mangka ningkeur keketeyepan sieun disangka bangsat. Ari nu ditanya teu nemalan kalah ngalengkah kaluar tuluy ngadeuketan ka Bahjilun. Lempang alon semu ngalenghoy. Atuh meuni colohok Bahjilun teh nu tadi reuwas jadi bunga. Sabab sidik pisan aya nu nyampeurkeun potongan awakna kawas nyinining. Ieu teh saha? Keur naon aya di luar? Bahjilun nanya ngaharewos nangtungna teu ajeg dongko jiga nu rek mulung kuntung. Kuring nining keur niis di luar di imah mah hareudang. Jawab nu ditanya ngaku nyinining. Puguh Bahjilun bungaheun lantaran mobok manggih gorowong atuh. Hayang meuntas manggih sasak ngan sirikna teu surak bakat ku ato. Bisa tepung jeung ninining tapi teu geruh. Terus ngalengkah lalaunan pok nanya deui. Hehe. Nah leres ieu teh nyinining? Muhuna teu percanten kitu. Ari salira saha? Nu ditanya Malik nanya. Kawas nu can wabuheun ka Bahjilun malah melong. Nuhun atuh. Percanten upami kitu mah nanging naon margina make narosun ka abah. Na teu apal kitu ka sora abah. Bahjilun beuki wani. Pikir beuki gilig rek ngajak ngobrol paduduaan ka nyinining. Atuh da wengi abdi mah teu wantun gagabah bilih nyalahan. Nah saurkeun heula naha saha salira teh. Eta awewe ngaku nyinining. Keukeuh hayang nyaho ka Bahjilun jiga nu nangtang. Abah ieu teh Bahjilun pira ku lali deui ka abah. Oh Bahjilun nuhun atuh manawi teh saha? Wengi-wengi los-los ka dieu bade aya pikeun saeunaon abah? Wengi-wengi sumping ka dieu. Cek eta awewe bari neuteup. Aina katara bangun wani jiga nu geus wawuh lila. Ari Bahjilun bungaheun da manehna mati tadi geus nyangka yen eta awewe bener-bener nyinining pok ngajawab satara basna. Dieu nyai. Abah teh geus ti beurang keneh ngarancanakeun rek ka dieu. Tapi nya kitu teh awe ripu wae abah teh. Nya kakara bisa nepungan ayeuna nu dimaksud teh. Hayang ngobrol paduduaan jeung nyai, kumaha upama ayeuna tiasa? Cek Bahjilun beuki wani para mitra sadaya. Hatena ngarasa bungah sabab aya kasempetan. Janten kitu nya. Mangga we atuh ari nya mah aya maksad nanging bade di mana ngobrolna? Daleres abdi ge hareudang ieu teh hayang niis di luar. Oh kabeneran. Hayu atuh nyai urang ka ditu tuh. Bahjilun nunjuk ka beulah kidul. Di dinya aya batu gede hanapeun tangkal jambu air. Lamun beurang mah di dinya sok diparake ulin ku barudak leutik. Mangga ngiringan abdi mah. Bahjilun meuli teu sirikna surak bakat ku bungah tuluy nungtun eta awewe bangun geget. Hatena ngemplong harepan ngadak-ngadak gede. Asa rek laksana ngahiji rabi jeung nyinining anu geus kapicang cambeurang jeung peuting jadi panyileukan isuk sore. Harita
Kedua anak ninggalkeun imah lalempang ngareneng ngajugjug ka hiji tempat nu dituduhkeun ku Bah Jilun teh. Pernah nasisi jalan mernah pisan keur ngobrol paduduaan. Ari kahaya kaayaan beuki simpe bae sabab beuki peuting nu kadenge iwati sora jangkrik jeung simut gadung sakapeung sok kadenge sora bueuk sisi lembur. Teu kungsi lila Bah Jilun jeung awewe nepi ka nu dijugjug geuk duanana dariuk dina batu. Tumaninahna keur bangun jongjon. Kalakuan Bah Jilun jiga budak ngora teu beda jeung jajaka umur welasan taun. Teu era kuhuis, teu kagok ku janggot. Kalah asa ngora deui kikituan teh. Diuk paduduaan jeung mojang dina mangsa kitu ngalah ka asapang akangna poho kana pimaoteun nu inget teh kabagjaan jeung kagumiraan boga rasa yen niatna hasil laksana nu cita-cita. Ari awewe nada pugucan kanyahoan nu sanyana bungaheun we babarengan jeung Bah Jilun teh asa meunang hiburan nu murah. Asa aya anu mikanyaah da buktina diuk ge teu daek jauh jeung Bah Jilun. Buk anu palnya ngarumai ririaban katebaku angin peuting. Abah, abdi teh ngaraos reuwas dicana ka dieu ku abah teh. Kaina abdi bade tumaro supados teu janten emutan ka payuna. Da bade kumaha maksad abah teh aya pikeun saeunaon nu salaresna? Ceuk nu ngaku nyinining dari anaker. Panon melong ka Bah Jilun anu harita keur renghap ranyug kawas nu reuwas. Ngararasakeun nikmatna diuk kaduduaan jeung mojang. Diuk paduduaan jeung mojang geulis nu kaimpi-impi unggal peuting ayeuna karenapan pisan. Nyai geulis, ulah reuwas-reuwas jeung abah mah lantaran moal aya naon-naon pokona mah. Pangna dibawa ka dieu teh kahiji aya ngobrol laluasa, kadua memang aya perlu nu kacida pisan pentingnya. Jeung kahirupan urang maksudna mah aya patula patalina kitu. Penting ceuk abah teh penting keur nyai, lantaran nya kitu teh we lah. Dak kitu nu dimaksud ku abah teh. Kumaha kersa ngabandunganana? Ceuk Bah Jilun dari anak keur nyaritana. Leuleuy jeung ati-ati kawas nu sieun nyalah kasalahan. Kawantu ngobrol jeung mojang geulis nu keur meujeuhna sumedeng rumaja. Sok sieun ngajaheutkeun kana hate nu terusna akhirna punung. Eta awewe nu ngaku-ngaku nyinining teh para mitra tuluy nyarita. Mangga ari ngabandungan nu carcarios mah nanging maksudna mah teu acan ka hartos. Na kumaha atuh sareng naon margina make penting ka abdi? Ieu nyai, urang belak-belakan we nya lantaran abah teh geus lila ngarancanakeun hal ieu teh. Geus seubeuh hayang ngobrol paduduaan. Taina geus laksana atuh moal dilalaborakeun tangtu bakal digunakeun. Ku nu sahade-hadena maksudna teh kieu nyai. Atuh mangga we atuh naon abah? Sarioskeun. Awewe ngengklokan bari seuri. Sing sabar atuh nyai apaan. Ame bener nyaritana meh jentre jeung gampang kaharti. Kieu geura nyai abah teh geus lila miharep ka diri nyai, malah mah geus terang-terangan minta ka tuang rama. Tapi dugi ka ayeuna teh can aya putusan nu pasti, da bongan nyininingna teu daek ngajawab. Sigana teh kagok jeung era ari ditanya ku ibu ramana mah. Kumamun ayeuna we bakca balaka ka abah na kersa upami dihukum ku abah. Ulah salempang sanes heureuy nya sanes. Ieu mah bener-bener keur saterusna. Keur satutup umur malah mahar cabana abah moal keur saha deui tangtu keur nyai. Sabab ku nyai geus kanyahoan abah teh. Nungul pinang teu sanak teu kadang. Teu lanceuk teu adi teu boga pamajikan jeung teu boga indung bapa. Atuh rek kasaha deui gubrakna hartabana teh lamun lain ka nyai. Da kulantaran kitu omat ulah asa-asa sing percaya ka abah. Tak itu tanyai. Cek Bah Jilun meuni teu kireum-kireum. Bubuhan hayang namah nyaan, bogohna nyoso, lain ngan ukur heureuyan atuh si awewe meuni ungut-ungutan paroman bear marah mai bangun nu kacida bunga. Oh, janten kitu maksud abah teh janten cohagna mah abah teh miharep ka abdi nya. Naleres teh abah kade bilih nyalahan atawa pingan saheureuyeun. Ceuk eta awewe bari neuteub kawas nu hayang nguji kana hate Bah Jilun. Muhu nyai kitu tah. Nah make teu leres sagala da beus meunang nimang-nimang kalayan asak, meunang mikir-mikir kalayan apik. Moal nyalahan nyai nyaan hayang hirup babarengan jeung hidup silih pihapekeun diri tah kitu geulis. Nya nuhun atuh da abdi mah ti kapungkur oge nampi malih mabingah we nu aya. Margi aya nu kersa mileuleungkeun ka abdi nu batan sakieu. Ceuk eta awewe dari anaker. Bunga aya nu mikahayang teh.
atuh Bahjilun kacida atau heunana lantaran niatna bakal laksana teu karasa leungeunna nyekel pigelang si awewe gep dicakel pageun naker. Nuhun Nyai Abah mah ngarasa bagja ka bina-bina. Lamun Nyai bener-bener mikah hayang ka Abah, hartina menampi kana lamaran di Abah. Keun, isuk pagi tu bakal dilamar ka tuang Rama. Antosan we ku Nyai nya. Cek Bahjilun beuki tatag nyaritana. Meni asa ngora deui we para mitra. Mun panon pea mah panon poe tadi geus tunggang gunung ayeuna mah rumangsang deui. Mangga ku abdi mah diantos pisan bade irah ngalamarna. Mugi sing puguh we supados abdi tiasa sasadiaan kanggo nampina. Moal alami cangtos bakal ngalamar. Keun ke diwartosan deui upami tos ninggang kana mangsana. Ayeuna Abah bade sasadiaan heula sabab kudu aya nu aturan, kudu aya nu ngajejeran jeung kudu aya nu tandana yen tos dilamar. Sabar we da, moal kungsi mimingguan lah. Jawab Bahjilun beuki sumanget naker. Lantaran geus kasawang pihasileun, moal aya basa gaga da jinisna geus narima ngan kari ngaresmikeun wungkul ka indung bapana, kari menta ka kolotna. Saterusna para mitra sadaya Bahjilun teu mikirkeun kana waktu. Ngemprung ngobrol di layanan ku si awewe, meni uplak bangun geget silih tempas sebari sempal guyon gogonjakan, bangun galumbira naker disaksian ku hiliwirna angin peuting. Cagtuna heula kaayaan Bahjilun anu keur gumbira hate lantaran geus kaupahan hatena. Laksana kahayangna ngobrol paduduaan jeung mojang geulis nu jadi buah hate. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun ading nu sarua boga niat rek ka imah Mangkurip. Harita teu jauh bedana jeung Bahjilun, ading datang ka pakarangan imah Mangkurip. Sabada Bahjilun ngeplos ka belah kidul atuh teu tepung lantaran kaayaan rada poek ari ading teu boga pikiran nu lain-lain. Da ceuk sangkaan nama Bahjilun teh nyaan balik ka imahna atuh tenang we ading teh muru ka imah Mangkurip. Waduh kabeneran jempling ya. Sigana Bahjilun teh geus sare di imahna. Tapi kumari Mangkurip jeung nyininingnya na geus sare atawa acan. Sigana macan sarare lah lantaran can puting-puting teuing teh. Karek kewanci sareuleuh budak. Ceuk hate ading. Harita teh para mitra bari tuluy muru kana panto hareup tapi baranggok ading ngarengkog mundur lalaunan. Lantaran ditepas aya nu ngajentua diuk bangun bingung. Ngalamun mikiran nasib. Sawe aki ngajentul sorangan? Mangkurip atawa nyinining? Tapi piraku nyinining aya keneh di luar, cing urang deukeutan Nah saha atuh manehna teh? Ceuk ading dina hatena tuluy leumpang lalaunan. Ngadeuketan tepas ngan hatena jadi deg-degan. Jajantung ratug tutunggulan, barang geus deukeut pisan breh katempo. Nu dipas awewe ngora keneh sapantar jeung ninining atuh nyi olohok ading teh. Lantaran ngarasa kaget bet aya nyinining keur ngajentul sorangan, tapi kulantaran geus kagok asong pok nanya lalaunan. Waktos na para mitra sadaya.